Hiji waktu di Tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadiglek di lempang ngageyot di Tegalan. Padahal di Tegalan nurek dilewatan ku gajah teh aya siram lobana mangjuta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah siram teh nyarieun sayangna marucunghul pating runggunuk. Tampolana ku gedena sayang siram teh aya nu segede pasir leutik pating ngarenclok. Di jero eta sayang siram nu lobana jutaan teh ngarendog baranahan jeung lain siga siram di urang. Siram Afrika mah bentukna rek siga siram tataman lamun di urang. Galak sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta siram mah. Ari minangka alat komunikasina antar siram teh nya eta antene opat jiga tanduk. Lamun hiji siram Afrika manggihan kadaharan antena tea tingarulang mere kode jeung soara. Jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Ya kusebab kitu mun hiji siram menang kahakanan dina waktu sabaraha menit jutaan siram bisa nambrong hiji satu gede. Umpamana singa nu geus rerempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jamana kari tulang talengna wungkul, ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta Tegalan teh aya nu nangunan nya eta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang siram nu keur babarengan dijieun teh digele ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah, kadi lempang teh ulah noyot ka lebah dinya. Sabab siram keur nyarieun sayang bisi katincak karunya. Cek manuk dadali ngingetan. Wah, naasana teh pirah siram. Tantincak mah paling ge pejet. Gajah nembalanana teu sombong pisan. Asa aing gede, asa aing kuat. Kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deu kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyot bisi nincak sayang serem. Teu diwaro anggur terus we gajah teu ngadiglek muru jutaan siram nu keur parulang anting ngakutan teneh di jero lombang. Na barang anjok kana gundukan imah siram tea ngan leye we siram nu aya rauna teh ditincakan anu nganhos paraeh we datek kabur-kabur. Ningali rayatna ribuan paraeh ditincakan ku gajah, raja siram ambekun pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang kitu teh lain sadar karena kesalahanana, kalah ka atoh bari sombong. Manehna seserian. Ari siram nyieun siasat keur perang jeung gajah, teh reuan siram teh nyieun lombang nu jeronan salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang di mimitian, loba sato sejen nu ngalalajoan perang campurna antara pasukan siram jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngaleyek reuan siram nu nantang perang ka gajah. Siram ngahajakeun nantang ti jalalaneun nu geus menang ngagali tea. Atuh ditantang kitu asa dilelewean, gajah teh beuki ambek. Sebrut nyaruntul ka hareup totola tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang tea ngan gurawil we gajah teh asup kana lobang bari pigurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisahan hanjak. Siram geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh teu ngangkekeun. Deui terus we nampuk nyarocoan. Teu dibere ampun beuki lila siram teh beuki loba. Antukna gajah bobor karahayuan teu kuat ngalawan siram nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna. Lain tandingna.